melak suuk. Nek melak suuk kira ieu mah 2 kintal masuk gan. Si Ihud. Hujan-hujan kieu ge karah kikituan. Aduh, abdi cucuk. Sarupi. Hud, naon Hud? Urang nek melak suuk ke Korea dieu teh. Oh, nu loba kadaekna. Heuy, nyaeta urang teh sok daekan pepelakan teh. Melak suuk dari dibabad kabeh ye dari itu. Engge rek loba kadaek en mah Hud. Rek itu ngaramet ah. Heeh. Heeh. Urang beri nungguan pare nya itu ye. Nek melak suuk. Aing ngeureuh nya. Ayo. Urang arek ke Korea deui da. Ai Korea ke mana? Parang teh. Jigana ku si Asep pice sok jahat manehna mah. Rep, ai parang aing ka manakeun? Di pice geus susukan. Sia masuk. Wah. Piceun wae sia mah. Ai keur barang gawe teh. Kantoran Asep teh. Sakieu mah geus gaya neng. Terus kantoran sing ngendaang sing laparan. Cek ramutan. Cai neng teriba dan gelasna. Nganteran sing laparan si Asep karunya. Aing ini lalu kieu jalan teh di Palalaur. Palalaur eta pujan kieu teh. Aleur neng mah. Asep geus lapareun meureunna tuh keneh dia. Barang rese ngaramet aing. Asep teh mana? Cenah ngaramet neng nganteran. Di mana nya? Asep teh ka ini siapa neng nganteran? Teka dulun, neng tadi teklukan. Neng males Si Marco aku udah ngajakan pasien ya. neng nganteran, neng teh karang ayo. Capek aing. Tas lulumpatan jeung si Marco na teh silit teplok. Lah, ya kieu euy. Kieu lah. Aing mun aya nu ngajual cau mah. Rek meuli cau we aya nu hajat. Eta siga sok ka urang teh ya euy. Ya Asep, nya keur naon? Aing ieu biasa kehampangan. Aya boga cau tuh, ieu cau nu maneh lain. Aing jual oge. Nu aing. Butuh. Butuh namanya 5 turuy. Aya we 5 turuy. Utang-utang 5 turu itu aya 20 turuy ge. Tah ieu geus kolotah. Tuh, mun beurik urang sabaraha tah 5 turuy. Penting mah ku aing jadi duit. Ya cau si Mang Dahlan ku aing jual we ku aing si hidup mah nyawa dia tipu ku aing. Geus 200.000-an. Oh, geus dibayar urang geus moal harese da duit mah da urang da. Coba 200.000-an. Mah kurang ieu coba keneh. Tah. 200 nya? Heeh. Sangka loba duitna si Ihud. Kurang dituar cacauna mah da paling ge engke beurangan. Nya. Pokona nu aya di dieu mah we tuar kabeh. Aing da cau mah lahan aing mah logakeun ieu ka belah ditu ge. Atuh urang rek nyokot salah ituna wadahna. Mah. Aing rek balik ku aing ka si Mang Dahlan rek bejakeun si Ihud nuaran cauna. Udah aing balik. Tuh aing euy. Cau aing geus arasak ieu na ya. Aduh, Dahlan ka mana? Nek ningalian tanggal cau yo, tanggal cau anu urang teh geus ararasak. Di ditu. Si Ihud juga nu rek ngalaan jauh sia. Nu bener. Si Ihud kurang bener jelema teh. Gagal yo. Di mana ayeuna di mana ayeuna? Ya di kebon jauh aing rek baliknya. Ayo nuhun nya geus diinfokeun Ayo, ya. Pak. Ieu. Paling ku dituar ya. Cau teh. Tuar. Ayo. Dok.
Goblok ya, Cihun. Ih, oh, cowok aing itu keur dialaan. Nek dialak goblok. Wih, nyokolot pisan jauh teh ya. Bun, Ye, naon? keur naon nih dia? Tarik ngalah cau si Asep ngajual cau ka urang 5 turu 200 ribuan. Emang cau saha ieu? Si Asep. Cau urang ieu teh. Mana ya teh nya? Ai si Asep. Atuh nyahoanan ngajual nya ai pokona mah da. Meuli ka si Asep pokona mah. Pokona mah cau urang ieu mah. Ieu teh meula teh ya, urang teh meula teh ti umur sakieu tah, buat cau teh. Ayeuna geus gede dialak ku batur. Teu nyaho si Asep ngajual 200 ribu kon. Tadi teh amprok jeung di dieu si Asep teh. Oh nya. Heeh, da ngomongna mah kitu, cenah si Ihud keur ngalaan cau. Ya ini jadi kumaha urang. Nyaho kitu mah. Wah, aing si Asep, geus. Ayo urang saperkeun si Asep. Ya aing katipu berarti nya. Ya heuh, ayo bro. Aing mah goblok si Asep kok aing ya geura lah. Alah. Aing cung Jon. Aing nempoh heula duit bisi palsu. Asli euy. 200.000. Aing jual euy cau si Dahlan. Tah, ieu rasakeun sia. Aing bejakeun si Dahlan. Pasarea 9 sia 2an. Jolah, ieu mah mikiran. Ini bukan duit. Bukan duit hampang kemana-mana ge. Itu juga si Dahlan yang si Ihu. Wah bener ya, aing kudu rada tatan-tatan dilumpatin ya. Si Asep. Lah, yo itu si Asep tuh. Oh, goblok. Asep. Oi. Udah gede itu ah. Aing masih lupa. Sudah si Asep. Oi, siapa lompat ya? No. Tahu aing ya. Oh,